Kamaran murid teh. Aduh. Nah kamarana baru udah teh. Jam sakieu can aya nu asup hiji acan. Kira macet mah euy gara-gara PSBB meureun kamari. Tungguannya lah juga ini merenang kita kejanggalan kenek lah. Waalaikumsalam. Kemana wae atuh Suwati? Kuyak kieu karek datang ieu teh. Kebetulan Pak itu ka dieu. Lah, mana mah alasan. Emang naon heula sih meme ka sakola teh? Habis tidur terus mandi, tidak lupa gosok gigi. Itu mendahar. Aku emak dititah rawan hayang. Bapak dititah kamanian doma, kamanian muding. Hah? Jadi kan telat. Tadi harus ini tas na tinggalin. Jadi balik dari awal lagi. Pingkeun sing tarati ya rek ka sakola. Sok buru dieu. Mohon Bapak. Sok buka buku catatan anak. Mohon Pak. Ayeuna orang belajar trigonometri nya. Ku Bapak didiktekeun, ku maneh Gus Wati tulis dina buku catatan. Engke apalkeun nya, ulangan lisan deui. Siap Pak. Sok, urang bahas ayeuna trigonometri tentang sudut-sudut istimewa. Tulis Gus Wati. Mohon Sin Pak. 0, 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Geus kan? Enggak can lihat tuh. Sok ulangi deui. Sin 0, 0. Geus. Mohon atas. Sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 hiji. Mohon atas Pak. Sok ayeuna cos 0 hiji dibalik ayeuna mah cos 0 hiji. Cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Geus Atas Pak. Atas. Sok teruskeun. Sok ayeuna tanganeun. Tangan 0 0, tangan 30 1/3 akar 3, tangan 45 1, tangan 60 akar 3, tangan 90 tak terdefinisi. Ari mane kunaon eta gigi simpang gitu? Butuh Pak. Hah? Tunuh. Nu kacai heula sebeungeut. Mohon. Mata oge tong gadang wae atuh ari mane. Jeung buru kacai. Iya mau boga murid hiji, ampun. Ka sakola kelas. Sik-sik di sakolana nunutan wae. Diomongkeun wae. Nu deui meureunna. Sok lila kacaina teh lah. Malu budak awewe sok lila kacaina.
cai teh ampun. Nanaonan sebelum pisakeun sih. Nanaonan ari mana geus laki. Nanaonan.